Terus setan teh ngagoda nipu ka urang naon at-tai'as. Supaya jelema teh putus asa. Eta teh setan ngagoda ka urang. Ibu lamun sumping ka jalmi seueur nu midamel di jalmi-jalmi anu seueur midamel dosa. Pan aya bahasa hijig maneh. Indit ka ditu yang amal ibadah keun kami mah kagok borontok. Aya bahasa kitu nya putus asa. Sabab kulantan loba teuing dosana akhirna naon? Anjeunna teh rasan moal dihampura dosa Gusti Allah. Aya rencangan angkat ka masjid. Taros ku rencana teh. Ka mana ajang? Dek Jumatan heuh jiga tuh alus Jumatan keun maneh ka surga kenapa mah di neraka oge. Meuni gampang nyebutkeun keun bae maneh ka surga apa mah keun bae di neraka oge kagok borontok. Aya bahasa kagok eta teh. Da ngarumasakeun manehna teh teu pantes jadi jelema soleh. Ngarumasakeun maneh teh moal dihampur dosa ku Gusti Allah. Kobak hati ngarumaoskeun soorna dosa. Jalmi anu ngarumaoskeun seueur dosa sae eta teh. Nu ngarumaoskeun seueur dosa teh ngan ulah tepikeun putus asa. Saageung kumaha urang dosa ulah putus asa tina rahmat Allah. Nah, kan aya doana ti Kangjeng Rasul. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Kan gitu dah. Gusti maghfirah disalir. Allahumma maghfir awsa'u langkung maghfirah salir langkung luas sibatan dosa abdi. Jeung rahmat salieun nu diharap ku Allah. Jadi urang teh dosa urang teh lamun dibuka sareng rahmat Allah, ageung keneh rahmat Allah. Nalika urang seueur dosa ulah putus asa tina rahmat Allah. Ngan urang sok kadang-kadang sapertos kitu, di mana seueur midamel kagok. Lakeun bae itu nu kasolan nu penting mah urang mata ulah kitu. Ulah nyebutkeun nu penting urang asup ka neraka teh. Ulah nu penting kitu kudu urang asup ka surga. Nyungkeun mah ka surga. Ulah nyebutkeun bae asup ka neraka, tong hayang asup kana neraka sanajan neraka pang enteng deh. Ya teh tong hayang. Tapi sing hoyong lebet ka surga sok sanaos surga nu pang enteng deh. Nyari hoyong mah pang luhur lamunnya tapi daripada asup ka neraka keun bae di emper surga oge pan kitu urang mah. Ya ulah ki akeun bae urang asup neraka. Ulah kitu. Nah eta teh jalmi nu putus asa tina rahmat Allah. Nah eta putus asa tina rahmat Allah tai'as disebutna teh eta teh tipu daya setan talbis tah. Sotan ngagoda teh bit talbis. Nipu daya jelema. Atanapi setan